Geus datang ka Batu Karas. Ieu mah omakna tenang bisa dipakai ojay, dipakai renang kurang kali sesepuh ke pemuda oge tinggalan di dieu. Oh, para pemuda barangkali tutuklukna daratang ningali pemandangan manara indah ieu tinggalan. Tuh, abah hidup dulu kukulingan di pantai Batu Karas. Dipingin omakna ge ieu mah omak nu lindeuh teu sing jalan lebur di Pangandaran tinggalan tuh mengampar situ. Nah, barangkali sepuh pemuda ibu bapak praktisi datang ke Batu Karas. Abah alhamdulillah abah terkabul cita-cita teh jika punggur hayang serang Batu Karas. Nah, abah memaksakeun we bari motor butut oge bisa penting ulah mogok. Nah, tingali bari-bari di tuang aya di Sukabumi aya di pantai Batu Karas. Nah, abdi abah ningali pemandangan-pemandangan anu indah. Itu sukakna, disigukna daratan ka laut Batu Karas nya. Wargi ka dulu kami hayang terang pemandangan Batu Karas. Tah ieu tongkon atuh tidur abah ulah masuk wae. Ningali pemandangan Batu Karas ieu. Pemuda, pemudi disigukna pada datang ka dieu tah rek wisatawan. Batu Karas, Batu Karas, ayo teh pergantian tahun, ayo teh tahun baru 2020 genep dah. Tadi mah abah pesta beton. Mudah-mudahan wargi-wargi di tahun 2020 genepnya bisa sehat badana, bisa usahana. Mudah-mudahan bisa we, badana bisa sehat. Alhamdulillah wargi-wargi dulu abah mengucapkan jazakallahu khairan atas ibu bisa bapak mudah-mudahan simpelnya umur dan sehat kurang kali bisa boleh tinggal ada milik yang keluarga ni sakinah mawadah warahmah di pisan abah hilah Batu Karas ieu tuh tinggal ya gapurana ge Batu Karas kusna ieu tuh dituang itu waktu pemuda-pemudi pada datang di suklakna, di siklukna, ada di Batu Karas. Pemuda-pemudi, yuk anu ngahan Batu Karas teh. Mau sari klasifikasi abah keur nemongan pemandangan Batu Karas tuh kurang kali ini sepuh pemuda-pemudi. Marawa papasangan, hayang ningali menyaksikan pemandangan aya di Batu Karas. Tinggal meuning hampar para wisatawan. Di suklakna, aya nu ti Garut, anu ti Tasik, anu ti Ciamis, anu ti Banjar. Pangandaran anu aneh deui. Ka abah namayan deui ka dieu. Alhamdulillah. Ini sugan teh teu ame kieu. Leuwih ti Pangandaran tinggal barudak. Sabab lautna laut tenang ieu mah. Biasa dipake renang. Marahani barudak ka beunana ieu, beunana pasir. Alhamdulillah ka dulur-dulur, ka baraya-baraya mobil hayang terang pemandangan di Batu Karas. Kongkong tilu abah ulah hilap, ulah diantep wae ka wargi-wargi ka dulu. Mudah-mudahan dulur-dulur sing disehatkeun sapapaosna, dihasilkeun permaksadanana. Nah, sing sarehat sapapaosna, anu teu dararamang sing enggal dararamang, biasa menyaksikan tahun baru tah. Enyi masih kaya aya. Sok tinggal heula pidu abah ulah diantep wae tonton. Tinggalan abah ka payung berulang kali. Nyarawa babah tengahan udah nyewa bana tuh atuh napi seki itu wahuan bayar ini mah wisata murah meriah. Abah asup ka dieu teh ngan sakusa motor 70.000. Alhamdulillah abah badana sehat biasa. Tinggalan abah mah tingali lemakna beli-beli awon lemakna be tinggalan ku abah ditinggal teh ka wargi-wargi ka dulu anu hayang kapal pemandangan aya di Batu Karas yeuh tah tingali meuning hampar nu ti suklakna ge datang laut Batu Karas. Alhamdulillah mudah-mudahan wargi-wargi ka dulu-dulu kami hayang terang ieu pemandanganana. Mun teu hayang terang mah dongkap ka dieu. Ulah kadar bega ti abah. Ya abah mah syukur nemongkeun mungku hayang ditonton. Tapi doh mari-mari dulu kami hayang aslina terang apa Batu Karas ka ieu tingali nu ti suklakna ti cucukna
Mesti luar kota, di dalam kota, mesti Garut, mesti Tasik, mesti Banjar. Wah, syukur anu kadarieu teh. Aya menyaksikan tahun baru. Nah, ini menjelang tahun baru tanggal 2020 genep teh. Poe Kemis. Nah, mudah-mudahan kawargi tah di tahun anu enggal teh si sukses usahana, badana sing sarehat, munangana sing sawereh, keluargana injil keluarga sakinah mawadah warohmah, anu diberikan ridho ku Allah. Mudah-mudahan urang sing panjang umur bari sarehat. Alhamdulillah, Abah moal panjang nu dipihatur, moal lebar heuan ngarios. Abah rek mengucapkan jajak kalasan kasiro, kasayan ibu kasihan bapak. Mudah-mudahan sing kayang babalas ti Gusti Mah Suci, udah kasayan jeung kaonan mah ngapa gentos. Mudah-mudahan supaya mau bari sarehat, Abah moal panjang lebar. Ngaturkeun nuhun mengucapkan jajak kalasan kasiro, kasayan ibu kasihan bapak ditabdi ku Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.